Paling macaan teh wake buku keur disingkapkeun nu aya di qada Allah naon nu terjadi di bacaan gue nyana seri nya nama kejadian Palu itu gempa kemudian tsunami wali mah seri tuh kadenge ku baturna nyana seri pan bahaya kadenge ku keluarga anu cilaka nyana seserian kan bahaya. Nyana mas seri teh horeng geus aya di kodona keur maca buku. Kan lamun maca buku keur rame teh akan seri urang ge. Urang maca buku teh perang. Weh, masyaallah teh percintaan. Weh, senyum-senyum kan urang. Bacaan buku baca buku Rusdi. Maca buku percintaan seri urang. Maca buku naon karang-karana action. Ye, masyaallah. Baca urang buku-buku ketika rame dibaca ketika rame kan urang ge seri kuari wali neuleuh macaan buku qada Allah ya seri wah baca rame banyak waduh lo baca sen modar cek nya teh ngomongna ge geus kira-kira wararae seserian jana wah rame luar biasa keur macaan buku nanya nama buku wake langsung isuk naon bakal terjadi isuk naon bakal dibukaan per hari nu aya di qada Allah nyana geus dibere ku Gusti Allah ka hakikat seserian nyana nu mantaknya nama nyahoeun sanajan diuk ngaji ge horenganan hate nama ya culak cileuk nyahoeun nya nama nyahoeun naon cenah kieu culak teh male bejaan male bejaan aya anu keur nge-SMS bae ditutup tak warita sial cerai ganyawan tutup usia. Nah, kajauhan. Dibuka tek hakikat eta kos kitu. Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Bismillahirrahmanirrahim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu diwayatkan saking ki Abi Hurairah muga-muga nilar bendu syafa Allah anhu saking Abi Hurairah gola hale ngucap ya Abi Hurairah ngucap ing lafazna Rasulullah nyega sabagang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal saking puasa wisal ulah datang ka magrib terbuka maning mana cenah kiai antara terbuka maghrib atau memeh maghrib buka itu sih mah ngabandingkeun kos kitu teu kudu diomong-omong nu memeh maghrib mah tama masalahna seungit mun ngagoreng sangu ulah naon gitu ngaranna ngarumpak datang ke puasa abong-abong kuat terbuka maghrib terwisol ngaran biasanya puasa pelet iya nukos dia ya bagala rajulun minal muslimin maka ngucap sapawong lanang kang tetep sakeong kang muslim kabeh ing lafad faina kapan maka satuna tuan tetuasilu iku ngawisol Tuhan ya Rasulullah kangjeng Rasulullah ai ka umat ulah ai Tuhan ngawisol kumaha sih pagala maka ngucap ya kangjeng Rasulullah ayukum misli lan utai indi sira kabeh kumpama ingsun saha anu kuat model kuat Inni abitu yutahimuni rabbi wa yaskin ing satuhuna ingsun mah iku ngindep ingsun hale maparinan kakuatan kang kaya mangan ning ingsun sapa pangeran ingsun lan maparin kekuatan ngombe ya rabbi kaya ngombe ning ingsun kalau lama sampai 2 poe 3 poe kuat lantaran diberi kekuatan kos kekuatan anu dahar pan ai ente mah dahar gitu kuat
komo si eta mah. Oh, atuh lamun saur teu nambah. Atuh moal kuat puasa. Sakumaha tali puasa. Biasana dahar dengan sakadar sapiring tapi kulantaran sahur 3 piring cenah besi teu kuat. Kabeneran harita mah puasa teh sahur nangan sapiring. Beuh beurangna. Masyaallah. Rep hudang zuhur. Zuhur beres teh sunah-sunah acan rep deui hudang asar. Asar ge geus dek di ka magrib. Tas asar ge masih puasa naon gitu masih sare keneh bae. Hudang magrib. Pamajikan ge barang kadinya teh atuh kos kitu puasa sataun ge kuat. Cak pamajikan ulah bomong. Atuh laon yang puasa cenah segala. Boh ya bantu nyaho kaler kidul. Daripada bentak aju nonton TV. Mendingan HS bae. Hebat ingat dalil lah macam majikan. Majikan ada nyahoan bener. Ya aduh jadi. Tah jadi Kangjeng Nabi mah dibere kekuatan kos nu dibere dah. Kos nu dah. Kitu keneh nginum masyaallah. Kalau ma'abaw maka samang-samang samung pang yanas ayan tahu anil wisol itah dari maka cegah yanas kabeh saking wisol wa salabihim yauman summa yauman maka ngawisol ya Kangjeng Nabi kalawan nasing sadina kari-kari sadina sumaraul hilal kari-kari ningalian nasing hilal paqala maka ngucap ya Kangjeng Rasulullah lau ta'akharal hilalul lazidtukum lamun narima ngayapa hilal maka yakti muhing suning sira kabeh kalmunakalilahum kaya kalmunakili kaya kang ngawarah kalau kadue emas ina abaw ayan tahu waktu narima kacegahyan nas ingin tah narima kacegahyan nas waktu mumpang yan nas ingin tah narima kacegah ku Kangjeng Nabi ngahaja coba hayu sia kuatan teu misalkeun barang neuleuh hilal barungah sahabat nah buka tuh kajahoan Kangjeng Nabi lamun hilal tambahan deui ku kaula tambahan deui wisol teh maksudna ngawarah ulah sok mubi salat puasa biasa bae sih puasa biasa bae jadi ahli syariat mah puasa syariat bae lamun geus di luar syariat kakarak lain deui. Tapi kan make perasaan di luar syariat eta geus kudu boga rasa lantaran dina masalah di luar syariat mah bakal moal kaharti sebab dahar teh ngan sakadar darurat di luar syariat mah dahar teh ya diperbolehkan tapi ketika darurat kadaruratan teh atuh kapan aya hadis ti Kangjeng Nabi ad-daruratu tubihul mahzurat di satu dahar ge jang sakadar ngalempengkeun tulang tonggong doang sakumaha urang dahareun aya ge bangke Nei bangke menang di dahar sote lain haju dinikmati tapi yang sekadar bisa nangtung doang lempang ke mana orang bakal lempang gitu kene ahli hakikat jengke nya nama dahar nate ketiga darurat
daruratan anak cukup jang sakadar nanjerkeun tulang tonggong hungkul jatuh hayangannya nama dahar ayo urang mapan dicita-cita ke isuk-isuk ieu urang dahar di mana ke sore di mana deh ke isuk di mana boh eta planning dahar pohara jas panari ali Allah mah di jadwal teh kieu sabada subuh boga wiridan datang ke jam 7 langsung tidinya mandi terus wudu salat duha terus baca Quran datang ke jam 10 di jam 10 tidinya langsung mun boga santri magahan datang ke setengah 12 jadinya langsung istirahat sarep pungkul kayak lulah jang peting udang zohor di zohor terus wiridan deui datang ke jam 3 terus sholat asar mantap sholat asar wiridan deui datang ke maghrib tas di maghrib terus wiridan deui datang ke isya wiridan datang ke jam 12 iraha daharna ayo sia iraha daharna di jadwal wirid Masya Allah kan kenapa jadwal daharan sih ketika manehanana lapar kakarak iraha laparna bae iraha laparna manehanana geus sape-sapeting lapar karak dirinya dahar ge teu kudu loba-loba aya tanaga saya cukup da 3 huap bae cukup da 5 huap bae biasa sakitu saha nu bisa kitu lamun lain ahli zuhud nu sok tapa di luhur gunung sok tapa di leuweung aya urang ge tapa teh di kuburan maksudna supaya keris raragagan masa tapa sih ka dunia kene tapa supaya aya nu kaluar pakong nomor sabaraha tuh kan baheula mah wahwe si eta teu kakentong kos kitu jadi ibadah teh geus kabeh waktu teh pake ibadah ulah aya goplas sadetik oge ka Gusti Allah mal bisa lamun teu make perasaan nikmat sebab ngeunaheun urang kuari mah cinta ka kabogo urang nu ngaran Sarwiti beuh barang urang inget bae geus poho dahar poho nginum Masya Allah ngadenge ngaranna bagi jadi kasegeran komo lamun haju datang surat ti kabogoh Masya Allah eta surat dibaca deui Quran eleh Quran waduh dibaca ditutup ditenden dihandapeun baju di lemari dikunci keluar ti kamar can kebal asup deui haju dibuka deui bahkan diminyak misikan abo budak sakumaha jimat buatan kiai eta surat nu teu kuatna eta sanjunganana Masya Allah di hatiku ada kumis belahlah dadaku ya Allah jika engkau tidak percaya eta bahasa eta tidak ada laki-laki lain yang menghampiri di hatiku. Ketika aku mendengar suaramu sejuk hatiku. Aduh, Masya Allah. Sebagaimana engkau memandang diriku. Kita sudah menyatu, disatukan oleh yang Maha Kuasa. Iya karim, ada cinta itu. Masya Allah, malam tak dapat tidur, siang tak dapat makan. Ya Allah, ya Rabb. Barang ditanya emang kunaon atuh teride-teridei. Gunung yang tinggikan ku daki, lautan yang dalamkan ku seberangi. Roma Irama tamah. Aduh, muttafaqun alaih wallahu alam bissawab. Ngaji jeung anu naon ngara-ngara mabok cinta kos kitu
kolot-kolot ge masyaallah ngadoa ge make cintanya wal anbiya'u yubashshirunahu lan utai pirang-pirang nabi ku ngabubungah ya anbiya ku inggong bil solil abadi kalawan tepung kang bangsa lawas Maqalallahu ta'ala kaya oleh ngadaw saballah ta'ala wa hasuna ulaika rafiqa lan beci kapamangkono mangkono wong apa nek rafiqan kakancanan pamalam yasil bihadzal ilmi lam yakun aliman fil haqiqati magati sapamanika orana tepung yaman kalau niki ilmu hakikat maka orang-orang ya maniku kang ruing dalam hakikat walau qara alfin minal kutubi lan sanajan maca ya wong ing 1000 kang tetap saking kitab bihaitsu la yablughu ila ruhaniyah kalawan sakira ora ta kaya man mari kang bangsa ruh jelema nu ibadah ka Gusti ngawungkulkeun ibadah poho kana dunia ningali dunia telir teu beda jeung neuleuh bangke ad-dunya jifa ngomong doang dunia jipah teh bake nganasehatan batur orang nama kudu disumbang berarti ngaku murid ngawilah-wilah murid ieu mah sugih ieu mah gagah ieu mah susah eta kiai neraka eta kos kitu lain masyaallah bae ketika ibadah anu mantap ka Gusti Allah geus teu kageing-geing urusan dunia hirup di dunia tapi geus embung kana dunia model kan hirup teh urang teh sakasur jeung awewe jeung pamajikan tapi geus tilok di toel tanyakeun coba kunaon eta tilok di toel lantaran dongkrakna teu lain tasawuf impoten ngaranna ieu mah embung teu hayang engke bakal akur antara lalaki jeung awewe perasaan teh pada manusia adapun lain-lain mah teu bahkan kadeul engke gerak tingkah manusia teh di luar titingalian nu biasa kadeleuna mah kiai horenganan bajingan kadeleuna mah tukang karung horeng monyet beda eueuh buntutan geus kadeleuna mah jelema horeng buaya darat ayelah kok bisa gitu Allah merel kaleuwihan ku geus bening-bening na kolbu ruh kembali ka asli na lain kembali ke aslianana teu kahalangan ku tabiat perwatakan nu aya di manusia mata watakna neuleuh nu indah resep cili berwatak ngadengen nu merdu irung berwatak ngambe nu seungit letah berwatak mun ngarasa nu lada dan lain-lain sebagainya eta tasawub tilain wa imtihan dodot cocoba ketika rohan wauhan ka Gusti Allah di alam arwah
kuari dibere baju bentuk najasad di jasad teh aya perwatakan sedengkeun Allah teh summa khalaqtu kulla syai'in kaula ngadamel kana setiap perkara wa kullu syai'in yad'uk sakabeh perkara ngajakan ka anjeun ngagerokeun urang teh begitu keluar neuleuh mobil karimun teh ngagerokeun hei Pendi sini neuleuh deui apaan saja kapan saya ka dieu kaula teh mobil terbaru begitu datang deui Innova apaan samaweuna naonan ieu bae Innova teu boga duit jual imah kullu syai'in yad'u ngajakan ka urang aya awewe bahenol nerkom ngajakan nih saya adalah janda bengsrat janda herang saya ibarat mobil mah belum punya muatan sini Pendi kulo saya ini aduk geus atuh kabeh ge ngajakan sanajan kumaha bae oge urang manggi sangu-sangu ngajakan ka dieu urang manggi cai-cai ngajakan ka dieu urang manggi jas-jas ge ngajakan ka dieu manggi kendaraan kabeh ngajakan tina ajakan eta teh urang dicoba ja'airoh mawauna ka Allah lain kanu kitu ketika orang eleh dicoba kuno kitu selama orang eleh orang tawajuhna lain ka Allah ka eta selama orang lain ka Allah tawajuhna ka eta tuh mentek cek Allah itamata anjeun kumpul karena perkara anu anjeun kaajak ku eta perkara selama anjeun babarengan jeung eta perkara kulana eueuh tinggal sabaraha jam selama sapoe sapeuting nu Allah an di qalbu urang hitung bira urang hitung ka mana loyogna urang qalbu urang ka mana coba nah dicoba ku Gusti Allah teh. Tapi ketika orang secara spesifik ka Gusti Allah melalui tuntunan guru langsung ibadah ke Allah, zikir wirid dan lain-lain sebagainya. Mulai geus eta mah urusan kharid kos kitu mah aya bae tapi urang teu hayang teu kabita. Maka lempeng ka Allah. Nyan teu kaganggu diri urang jam sabaraha bae aing ka Allah bae kulantaran terus bae ka Allah gila urang dalam dunia teh gila leuwih gila tibatan comberan leuwih gila batan bangke gila teh hayang sebab di kalbu urang nangis ka Allah nikmat maka Allah bakal merepang bubungah ngaranna karomah. Hei Pendi, maneh hayang ka Mekah? Hayang. Ndek hiber ka Mekahna atawa Baitullah Mekahna dideketkeun? Nyanggakeun Nabi maka Gusti mangga ndek kumaha bae oge. Sok geura hiber. Hiber langsung set aya nu nembak tet. Ragag. Pajar manuk gereja. Yes, tak paeh we geus dah pokona. Habib Razak hayang ka Mekah. Ieu atuh saha nu embung. Dideketkeun Mekahna atawa hiber? Abdi mah hiber bae. Sok, datang angin topan. Set, diragakeun di Mekah paeh. Ternyata maha kawasa Allah ngadeketkeun Mekah, ngadeketkeun Madinah salengkah. Salengkah disebut ilmu toy. Dunia nu aing cek Allah, langit dan yen aing, bumi dan yen aing. Fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Bahaya sia
lemun salah ngahartikeun oh di langit aya pangeran di bumi aya pangeran dua sia pangeran lain kitu di langit aya nu ngurusan ngaranna pangeran Allah bumi ge nu ngurusan eta keneh pangeran oh jadi diurus bainas sama wal ardi urang diurusan ku Gusti Allah palu nu aing sia nu aing ku aing dihirupan ku aing direzekian ku aing ketika ku aing dipaehan dirusak kumaha aing bae ya tu Allah deuk merontak ka saha deuk minta tulung ka saha ayo minta tulung ku sia jenu aing dijadikeun ge ku aing nya ayo bahas ku sia ku ilmu geofisika ayo bahas ayo segala sesar lah segala naon no aing tah maha kawasa Allah maha kawasa atuh ngadeketkeun Mekah ka urang ada set atuh kecil tah mah dirusak sakitu babarieun Allah mah deuk maehan jelema ribuan jelema sadetik pencet brak ye babari urang wari deuk diangkat jadi wali ye atuh bisa sadetik bisa jadi wali Masya Allah dibalikeun deui nu tadi tina wali jadi bajingan bisa bae atuh ku Allah teh makin luhur makin rempan lain makin tenang makin luhur makin rempan Kanjeng Nabi Musa teh kapan geus diangkat ku Gusti Allah teh jadi rasul rada sieun begitu deuk menghadapi Firaun cek Gusti Allah la takhafa innani ma'akum Wasiun anjeun, hai Musa Harun, aing bareng dengan anjeun. Tapi ketika Kangjeng Nabi Musa padu jeung para saharoh, ketika tukang sihir malangkeun tambang-tambang jeung dadungna berubah jadi orai, faujasa fi nafsihi khifata Musa. Kunaon teu kaget Kanjeng Nabi Musa padahal geus dibere la takhafa ulah sieun maneh Musa innani ana ma'akum tapi begitu eta tambang jadi orai aya ngageter Kanjeng Nabi Musa manusiawi kurang kumaha eta Kanjeng Nabi Musa oh makin luhur teh makin rempan jeung makin hati-hati tanya Kanjeng Nabi Musa eta kumaha bisa ngageter kitu rempan besi dicoplokeun ku Gusti Allah besi salah diri teh tuh jadi makin luhur teh makin rempan ieu lain barang ditanya teh mama bade salat mama geus ngahakekan tara salat waduh mama teu salat tuh tah mah kelas tering salat keneh mah waduh mama mah geus teu salat lantaran geus ngahiji jeung Gusti Allah karim. Masyaallah. Mama mah puasa tara. Salat henteu, komo ngazakat mah berat. Ieu mama mah kudu asupeun ka sumur pareum. Dicor. Makin luhur makin rempan besi dicabut. Ketika seorang manusia ibadah ka Gusti Allah jadi wali dibere karomah apakah manehanna ceri Gusti besi pajarkeun eta maksud abdi sanes ulah cabut karomah abdi mah teu hayang ya jipa ini mah lain tojos ku sia ya make jarum karung hayo getihan bayar ku aing sia je aing geus ngadahal pelor sabaraha pabrik beak pelor tuh datang ka bengkel sapeda ceurik pelor kandas beak ku aing kabeh deleg-legan. Ayo geura tusuk ku sia. Oh, begitu ditusuk, potong jarum potong. Siapa dulu? Ini aing eta. Ta eta mah pinarakaeun mah geus kitu. Naraka tah. Jelema dibere ka rumah mah lain gitu isi. Ketika hujan gede kemudian hajut teu kahujanan. Nya mah ngadoa ya Allah ya Rabb abdi mah biasakeun bae kahujanan bae ulah datang ka di beda-beda isin abdi mah besi ke batur nyarahoeun cukup Gusti bae nu nyaho urang mah lain kitu pan ngadoa ya Allah ya Rabbi bedakeun abdi tilu sejen batur kahujanan jibreg abdi mah ulah kabeh kadeuleu kawalian abdi beudak begitu teu kahujanan ternyata sia mah harandap keneh aing tuh deuleu tuh
Pan mengaji bisa teu kahujanan, make payung. Aduh, karoma make payung kene. Ibadah pohara luar biasa. Nah, geus bisa ngobrol ku ari mah jeung tangkal kayu, bisa ngobrol jeung jukut, bisa ngobrol jeung hewan-hewan. Ya Allah ya Rabb. Andai bisa, andai teu dibere masalah. Tadi dinya wa hunaka yusyahidul arwahal qudsiyah. Kangjeng Nabi mi'raj ka luhur kapanggih jeung Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Yusuf, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Harun, Kangjeng Nabi Idris. Itu geus aya di alam arwah. Kangjeng Nabi di alam mulki kaparangi. Kaparangi jeung para nabi-nabi. Jadi eueuh masalah di alam hakikat maka parangi jeung kos itu biasa. Mantak lamun urang keur wiridan aju anu ngetrok-ngetrok lawang biasa. Engke asup ka jero aju rewigan bogna biasa. Biasa. Kumaha bangsana? Lamun memang bangsa-bangsa wali daratang nage arwah-arwah kudsiyah atuh biasa. Tama para wali daratang ka belah dieuna Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam. Haji Pendi ge pernah kedatangan bangsa nu ruwag grewig. Emang bangsana itu kunti anak awewena nyana kunti anak lalakina. Kabangi biasa. Saderajat. Kumaha derajat. Yusyahidul arwahal qudsiyah. Wa ya'rifun nabiyahu Muhammadan kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Wauh jeung Kangjeng Nabi. Ketika urang ngabahas kos kitu dipermasalahkeun lamun lain dina keur ngabahas hakikat. Teu meunang. Nah, payantikum min hayati ila bidayati. Kangjeng Nabi nyarios. Ti nihayah tepi ka bidayah wal anbiya yubasyiruna. Nabi bakal para nabi bakal ngabubung. Caritaan Imam Syafi'i masyaallah anjeunna jadi kutub dina autad. Kutub nomor kahiji-hiji, kutub 2 Imam Mani belah dunia teh melalui galis khotul siwa ka dieu aya nu ngurusan wali ka dieu anu aya deui Mukhtar 3 jadi bagi 3 wali teh aya deui autad 4 wali teh jadi ieu dunia dibelah 4 tah nu ngurusan saurang aya deui wali abdal iyalah wali abdal wali rijalul ghaib wali abdal 7 nah terus rijalul ghaib nuqoba nujaba uropa asaib dan lain sebagainya aya hitungan-hitungan. Jadi ketika diangkat jadi kutub bakal nempo ka arwah-arwah bawahanana ka Imam Mani ka Mukhtar ka rijalul ghaib ka autad ka terus ka deuleu jadi nyahong ke si anu pangkatna anu diwali teh si anu pangkatna alun si anu kajen teh ngaku-ngaku wali jadi tempo nya set coba di alam eta jaeuh si eta mah kok ngaku-ngaku wali sih? Katempo ku batin. Dah, kos gitulah. Kabagol Allah Ta'ala wa hasuna ulaika rafiqa. Tah lamun deuk babaturan jeung nu kitu. Nginahin babaturan jeung nu kitu mah lantaran tilok menta, tilok hayang diberkata. Tilok hayang naon berat. Urang kadatangan ku guru teh sakali bungah 2 kali rada teu pati bungah katilu kali mah embung kadatangan. Sebab naon berat perasaan ya guru datang deui kahiji keur ngabangun pondok bebeja deui kedua ngabangun majlis bebeja deui pan ieu murid kakara geleng-oleng didatangan deui ku guru coba rekrut masyarakat teh mama keur ngabangun majlis ieu mama kudu dirantai nu kos kieu mama kudu dirantai nu kos kieu bebeja ngembangkeun agama hayu bae si ibadah ulah kabita ku bangunan tah jadi berat engkeun. Begitu datang guru cenah bade silaturahmi. Hapunten wartoskeun teu aya gitu. Coba eta lamun geus embung kapagih jeung guru. Deuk kumaha? Sebab guru syariat mah berat. Lamun kadatangan guru hakikat masyaallah bunga. Sebab naon menta teu hayang. Dilok didatangan ge jana dahar cemi. Lain cara si eta. Dahar teh bau masyaallah ngamerekat deh pan naon nu aya di bawah ka ditempokeun wah ieu ya bajinganan ieu mana pasti ayo halibat ieu dibere enten ulah kan hampang ngeunah aju nya ngadoana tilok panjang ngadoana boh ngadoa barebet hizib dibaca hizib
2 hizib ahian sorohian wah dibaca kabeh sakumaha perang oh angel ngadoan lagi sebab lamun pendek diletik amplop panjang mah rada gede kamplop deui wali mati lo panjang mudah-mudahan aya isian pondok insyaallah udah beres pancan ngadoa ai tadi ceuli teh dipasang sia teu kudu ngadoa make bahasa Arab make bahasa Sunda bae ngan aya urang jauh lah sok Sundaan bade ka mana emang di mana ieu oh abdi ti terep haju ayeuna ngalih ka Endoyong tilok doa teh tilok kajahoan walimah sebab ieu nangis nyambung ka Gusti Allah ya Allah ya keur leumpang keneh ge murid abdi teh keur ngabangun pondok Gusti atuh supaya mangpaatkeun we ilmuna sesuai jeung makomna Gusti tah geus teh kudu Allahumma sholli sholli eta mah ngaji qiraat atuh kos kitu asal itu bagus wa hasuna ulaika rafiqa hampang masyaallah karingan beratna nyana sok aju nyahoan naon nyahoan kayak ngomong anu menyentuh hati ji eta mah aing anu ji eta mah aing itu bata aing tah nyana ahli hakikat mah kos kitu kadeuleu tah qalbun nah geus jadi hakikat mah kos kitu kunaha teh ninggalkeun dunia ninggalkeun makhluk ninggalkeun nafsu ninggalkeun setan jadi urang nu ngaganggu ka urang teh 4 perkara ketika 4 perkara eta eueuh lempeng ka Gusti Allah masyaallah kari geus saha jelema anu can datang kana ieu ilmu hakikat atuh teu nyahoeun dina urusan hakikat mah nyaho kajian dibetek-betekkeun ge moal bisa moal bisa kajian disingkap-singkapkeun ge tetep teu kadeuleuan bae ja buta matana ieu jelema nu buta moal bisa neuleuh cacaang panon pae jelema nu buta kajian teh disingkapkeun ge atuh teu kadeuleuan tah ieu buta mata teh moal katempo padahal mah ieu kabehkeun tajalli Allah deuk mana lu lain tajalli Allah ketika urang gerak aya kudrat iradat Allah aya kekuatan Allah atuh aya Allahan di diri urang jadi Allah keur tajalli di diri urang Allah keur diuk tajalli Allah dina diri urang keur diuk urang leumpang Allah tajalli dina keur leumpang Allah teh keur ngarusak palu tajalli Allah buku per hari nate buku qada nu geus ditulis kuari dibuktikeun moal kajadian palu dirusak mun teu aya tulisanana di qada Allah ilmullah bigi kitu ilmullah itu bikulli ma sayadri fil kaun karena sagala rupa nu bakal berjalan di muka bumi mawjudat mungkinat geus aya tulisanana mantak ahli nempo terjadi ahli nempo bakal terjadi ngan teu meunang langsung ngomong kos kitu mah sebab mal kahartieun ku jelema nah eta teh per hari urang macaan buku ihya bacaan kitab ihya bacaan kitab hikam bacaan kitab minhajul abidin bacaan berbagai kitab buku-buku teu rame wali mah macaan teh wake we ieu buku keur disingkapkeun nu aya di qada Allah naon nu terjadi di bacaan gua nya seuri nya mah kejadian Palu itu gempa kemudian tsunami wali mah seuri tuh kadenge ku baturna nyana seuri pan bahaya kadenge ku keluargana anu cilaka nyana seurian kan bahaya sebabna nyana mah seuri teh horeng geus aya di qadana keur maca buku teh kan lamun maca buku keur rame teh akan seuri urang ge urang maca buku teh perang weh masyaallah teh percintaan weh senyum-senyum kan urang bacaan buku teh baca buku Rusdi maca buku percintaan seuri urang maca buku naon karang-karangna action ye masyaallah baca urang buku-buku ketika rame dibaca ketika rame kan urang ge seuri kuari wali neuleuh macaan buku qada Allah ya seuri wai baca kerame banyak waduh lo baca sanu modar cek nya teh ngomongna ge geus kira-kira wararaes cenah mah seseurian jana wah rame luar biasa keur macaan buku
buku nanya nama buku wakil langsung isuk naon bakal terjadi isuk naon bakal dibukaan per hari nu aya di qada Allah nyana geus dibere ku Gusti Allah ka hakikat seserian nyana nu mantaknya nama nyahoeun sanajan diuk ngaji ge horenganan hate nama ya culak cileuk nyahoeun nama nyahoeun naon cenah kieu culak teh malebejaan aya anu keur nge-SMS bae. Ditutup tak warita. Sial cerai ganyawan. Tutup ku sia. Nah, ganyawan. Dibuka tek. Hakikat eta kos kitu. Nah, lamun encan datang kadinya teh nyaho kana ilmu hakikat ente hayang nyaho bacaan ku ente kitab-kitab buku-buku tasawuf, buku tarekat, buku tasawuf, bahkan buku hakikat walau qara alfin minal kutub. Sanajan ente maca sejuta kitab encan datang karena rasa hakikat moal bisa bihasulaya blugu ila ruhaniyah moal datang aden kumaha bacaan ku ente kitab bacaan ku ente buku Minhajul Abidin bacaan Minhajul Abidin hikam baca ihya dibaca cuman dibaca doang atuh engke ceramah saudara bahwa hidup ini kita akan kembali kepada Allah. Ketika kita kembali kepada Allah, tidak ada yang dibawa. Harta tidak dibawa. Dengan demikian janganlah cinta harta. Tetapi mohon maaf ya, mana panitia jangan lupa. Sial jasa. Sakitu kedahsat nage ingat keneh bae. Atupan kotok doang untuk bagi ka duit madak. Waktu sasage jabeuki ka duit mah ke aing nyaritakeun kitu ke aing teh di amplopan ku dia. Wih, dia mah kos kitu jasa. Geus lah. Eta deuk kumaha coba. Jadi lamun teu make perasaan mah kos kitu bae kabeh tapi perasaan hina dunia. Eueuh nanaonna teu hayang. Geus manehanana disebut hukama teh profesor. Profesor teh anu huluna pahili jeung bool monyet. Eta ngaranna profesor. Melangkah dengan pasti ka mana bae tek. Udah pakai kasihin, udah pakai kareampan. Lain bacaan buku jeung kitab, baca ku ente hayang nyaho ka hakikat. Walau qara alfin minal kutub. Sejuta kitab bacaan ku ente. Ieu Imam Ghazali, ieu Imam Qushairi, ieu Imam Syafi'i dina naon kitu kana tasawufna, ieu Imam Hanafi. Yo, ye Junaidil Baghdadi, ye Siri Sikti, ye Marufil Qurhi. Ayo bacaan. Ye Tuan Syabdul Qadir, ye Ibnu Hasan Sazili, ye Imam Abdul Salam dan lain sebagainya. Datang ke hakikat bacaan kos gitu. Moal. Sebab naon? Kudu praktek ieu mah ilmu. Praktek mulai nyaetikeun sare di peuting. Cukup be 7 jam sapeut. Oh, loba teuing. Tuh, sia ge nu sok 7 jam. Oh, bae tuh. Berarti kana bener mah nyahonya lagi sarua ngan ngalaksanakeun mah pan hanteu nyahonya lagi bawa peuting teh ulah loba sare tapi praktekna kumaha pan orang mangkonon ih Masya Allah baca Quran teh atulah datang ka teu tamat 2 tahun mah nya lagi keraden boh deui bae boh mah nya pugunya lagi tilok praktekin Quran guari mah ulah dibaca doang tak Quran. Praktekin guari mah tam. Iya ulah dibaca unggul. Hikam dibaca baca petang. Praktek guari. Ieu teh deuk ngayakinkeun Allah aya Allah ngurus ka urang. Lamun Allah aya Allah ngurus atuh urang teh kudu ilu campur urusan Allah. Di antarana urusan rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah lih rizqaha. Urusan nu hirup selama hirup Allah bakal nu mere. Hewan anu kumaha rayap di alam dunia kecuali Allah nu ngarizkian. Tah yakinkeun Allah nu ngurus. Geus teu kudu usaha. Waktu cenah kiai teu kudu usaha mah mun make woh keneh ulah ngaji torekat. Siang geus ngaji syariat mah geus capek geus usolina ge panjang ke. Ih atuh cenah kiai atuh cenah mah geus ulah ngarekat norekat mah deuk ninggalkeun eta siap sageus teh siap perintah guru ulah ngadalil dalil mah syariat teh
Ketika orang main dalil atuh bahtul masail. Di hareupeun guru thariqah mah mursyid ngaranna teu meunang ngadalil. Sebab keur ngurusan ruh. Ruh teh supaya ulah terbawa nafsu, ulah ngadalil. Jelas salah ieu teh menurut syariat mah, ulah nyalahkeun ka guru. Eta hese nang aja tarekat teh kos sami'na wa ata'na. Batur mah jam 12 azan teh tidak ka masjidnya nama lain, tidak ka pasar. Ka pasar ieu mah anu. Mun ngomong kieu bae, padieu zuhur batal. Aja eta kumaha? Geus teu kudu kok laksanakeun. Pancena kos kitu, eureun sia tarekat. Eureun. Sia mun lain ahli tarekat teh jang bagian sia tarekat di syariat bae, syariat geus mah ampeg melulu. Hese. Sudangkeun jam 12. Sudang. Yuk, babarengan jeung mama ka mana? Zarah, ke mama balik sia mah di dinya. Mama kira-kira, ieu cenah ngira-ngira. Tah sarua jeung mama naon kitu ngaranna kul mikeun kul ka genderuwo. Tah lamun geus kos kitu tah, geus ulah narekat. Moal pati-pati dicoba, jam moal nyoba kitu buruna lamun mimitina encan diperjalankeun. Ieu teh diber heula, ieu kuari bagian nyorangan. Ulah kholwah bae teh di hareupeun aing bebeja kholwah barenganan make kenek. Sa kenek na pamajikan. Aing de kholwah ieu sia cicing di dieu jadi kenek. Cak pamajikan aja hajar norekat ih mah. Cicing sia di dieu aing keur zikir ieu. Cak pamajikan eureun kan norekat na ka. Emang kunaon atuh kakak nu norekat kurang nu riweuh. Iya saya lorekat dicoba ku guruna hayang nyaho eueuh hiji murid nu teu dicoba eueuh aya aturan dicobakan kul wakos kitu mah tah basi kena tahan kene duit mah aya di sia kadikeun ka mama ka mama neuk meuli sawah mikir bae jana kok aya duit urang dicokot aya jana meuli sawah aya be pikiran kos kitu balik sia balik indit guru mursyid teh kos kitu inggis siga nyaan padahal teh ya pengalaman dia ulah make cincin anyar bagus hebat wih cincin bagus amat kada tah begitu make samping bagus di samping bagus amat ieu aduh jeung ieu tah ge haji pede nurutan sia lain guru aing tampili ku aing sia ieu kieu cenah barahan we dipentaan we ku aing sia teu menteng ge maling. Dah beres. Nah beres. Yes, iya dipenta itu tah. Yes. Menang sekitar 1 tahun atau kaduana. Dibikin deh tah cincin, tah samping, tah. Pan, atuh kembali lagi teu hayangan ieu guru mah. Teu mah nyoba doang. Satu ketika guru kula di Garut, masya Allah sering dia dongengkeun. Begitu ndek mapag nu baheula mah turis salat kan di nagreg begitu salat toel kade duit bae di kantong dibejakeun duit teh sakean saha nu nyaho kula mau duit sakitu saha nu nyaho tapi nyahoan duit nilaina teh kitu kadekeun engke di pondok gede lain pondok gede baheula mah naon kana naon di Halim engke mama dahar mama nginum pokoknya apa asal mama dahar geus bisa digerokeun atau mun deuleu mah langsung mun urang kan tenang duit dicokotkeun ku nyana kabeh datang ka Halim langsung nungguan kebel kemudian ngalalahar kabeh urang liwat deui suga digerokeun henteu je pan ieu kunaon kan antep liwat dehem malah mah jangan tungkul. Gua geus lapar jasa. Duit teu boga, dahar teu diajak, mangkani geus pohara jasa, nginjem yang ahutak mere model. Aya jelema nu sugih urang Majalaya, aju urang nginjem, teu dibere. Lamun urang suudzon ka guru, moal tamat, moal anggeus, tapi urang teh suudzon gerak Gusti kabeh ge. Ieu teh geus dipapatahan sagala rupa teh gerak Gusti. Gas. Geus tereh geusan nyana aja aya keneh pan timbal tah urang liwat deui sugan we ku nyana digerokeun pas urang di dinya tah liwat bungkus cenah jang engke masyaallah atuh mana batang urang digerokeun tah aya sesana ieu lain kadenge ku ceuli bungkus jang engke batal
lain mata sia. Guru pohara jasa dibungkus, masya Allah. Satu hari satu malam tidak harta nginum. Kapanggila jeung santri abah di dia. Mal bejakeun hirup keneh santrina. Nyana sarua mapak. Wah, ieu kebenaran ieu. Sugih mangkaning ieu. Insyaallah ieu berhasil. Dahar aing anu peuting kita. Datang hiji. Alhamdulillah. Enak. Ieu lapar jasa. Can dahar ieu sapa-sapa ting leuwih malam. Sugan mawasa henteu geus kitu batu boga duit mah ieu. Beak cenah ya. Wali bejakeun aya jelebana ge aya hirup keneh. Masyaallah aya kos kitu wallahu alam bener wallahu henteu tah nyana beak duitna ngan seperti eta lah. Tapi teu aya suudzon ka guru. Moal suudzon aing mah kajen gerak Allah. Hirup keneh aing ngan geus rada kesangan doang. Ya Allah, 2 penting. Ai, ieu disaga ku urang pan baheula mah turisnya teu tepat waktuna. Sapoe ke isuk deui ke isuk datang ka 3 poe. Ngan ka 2 poe kula balik. Balik ka dieu, bebeja dek balik. Bebeja kan. Aya naon cenah balik? Henteu, dek balik baheulana. Kula loba omong lah cak teh. Tah eta dicoba seperti itu, coba. Lamun suudzon mah suudzon, tek ka guru. Selesai. Komo abah mah baheula. Beh, urang rek ngaji, ya, geus nongkrong, geus meunang meureun setengah jam. Nyaun pada urang ngaji. Digerokeun. Da kade, tadi, geus diuk ngobrol we. Henteu kumaha urang mah, sababna nyahoun ieu urang keur ngaji. Urang bebeja bae, bandek naon ieu pan keur ngaji batal. Hesena tarekat. Besok amat eta ngaji kudu dibawa. Atuh nongtor mah ge kadang ieu ku jalan hayu bae ngobrol geus kebal tah geus waktu eureun urang ngaji. Sia lain keur ngaji. Ji atuh teh santri tinggalkeun. Kajeun lah. Geus teu prekeun. Teu bisaeun tah ku ari mah kos kararitu teh. Baheula dicobana model kos kitu tah. Waktu ngaji ditah balik terus ngobrol sugan deukna henteu ngan ngobrol ngaler ngidul. Urang bebeja bae, bah ieu si maksuda endek naon ieu sebab keur ngaji. Sok berarti urang. Geus batal. Sia tampiling going sia. Sok amat ngaji ilmu sia. Boh, besi kitu hakikatna mah henteu. Tenang we. Kalem urang saboda aja santri maresepeun ieu peret ya. Atuh masalah. Habib Rozak mah tadi prekeun ge sorangan ya. Hese dina toriko teh lain lalagan. Awas leumpang ka mana ya guru? Nita ka mana ya? Eta lamun geus dihudangkeun jam 2. Udah. Terus cai. Ya, tapi misa cuma di dinya betah. Urang kan kanyahoan, mangkaning tunduh. Kita dihareup tadi ditu. Ye aing soal tang naon ieu sih. Kabar kanyahoan nya namanya di kamar urang mah di dinya. Aing hayang sare deui besi dicarekan. Hari orang sholat di geus asana ieu geus olab sholat ieu. Ieu kumaha. Pernah terjadi sare deui. Datang kan. Sia gawe kan hes bae. Carekan pan urang. Tak eta hese tak kos kitu kuari teh neangan gurunan, neangan guru muridna anu sami'na wa atona mah. Kakarak diinjeuman duit bage. Sia bagede teh mama nek meuli mobil ya. Mama atuh kula ge nek meuli mobil sarua. Goblok siapa seperti kos itulah hese babari. Nah ieu deuk meraih urang teh makom di Allah teh nu teu dicoba. Nah jelema anu can datang kana ilmu hakikat atuh teu nyahoeun dina ilmu hakikat bacaan kitab sejuta kitab moal datang karu sebab teu praktek. Nu hese ge ieu praktekna tah aya sabaraha teh praktekna diskemakeun ku guru. Nah ieu mulai naik ke 2, naik ke 3, naik ke 4 mulai. Tah endek ngayakinkeun bahwa Allah aya jeung Allah ngurusan supaya yakin. Urang kuari ngaji tauhid mas sadusi diaji. Masyaallah. Bahkan jeung haji-haji sanusina aya di dieu. Beh pohara jasa tijan geus ngomong tah geus. Umul barohin diaji ku beh diaji. Tapi ketika ayah hujan masih kena lompat kena bae. Ketika ayah sesuatu masih kena ang-angan kena bae. Di mana tauhidna?
Ketika orang sorangan zarah teu meunang aya angin. Wah. Asana nu tadi paeh. Wah. Tauhid di mana? Tah, badak dicoba. Aing ngazarahkeun awak teting ka kuburan, sorangan. Teu kudu nyoba awak mah teu kudu ka kuburan ulama, teu kudu ka kuburan we asa ka kuburan bae. Kajenteun bongsina masalah. Masalah. Ya, ieu si engkoy. Koh lu udah ada di alam kubur ya kola. Iya. Jepan sasadas ya. Aing sieun. Jadi zarah ahli toriko mah teu kudu ka wali, teu kudu ka ulama, teu kudu ka bapak, asal kuburan bae. Sebab zarah nage nya nama zarah itibar. Mantak zarah teh kabagi-bagi. Zarah jang naikeun pangkat mah zarah itibar. Geus ulah kaget lamun Gus Dur sok zarah ka Cina, sok zarah kan. Ya emang geus kitu abdi belut pisan wae. Ieu mah bae cenah. Kiai mah zarah teh ka kuburan Cina. Lain ka wali, zarah mah ka wali. Urang mah teh barokah, barokah. Nah, nu masih kena hayang barokah kene mah zarah paun. Tuh, ka ditu tuh ka tanah gocap zarah mah kadinya. Ya. Engke kebal bisa paham tah mentak aneh di torikoh kene perjalanan geus ane ngomong geus hakikat kaulan neangan 5 perkara ternyata kapanggih di 5 perkara wabna tarkadzunub kaula neangan supaya ninggalkeun dosa supaya teu hayang ngalaksanakeun dosa teh kumaha carana ternyata fawajadna kaula duha kula manggihan di salat duha ternyata lamun urang sering salat duha sekali 2 kali 3 kali poe sapoe 2 poe terus we setelah 40 poe bakal ngarasakeun nikmatna ibadah embung nu ngaran teu salat sanggeus salat embung teu berjamaah eta balukar tina salat duha bakal dibere ngeunaheun geura ge eta geus kapanggih ku wali Allah nu ngaran Syakikil Balki ngeunaheun sacara ternyata tina hasil duha ngawarung mun ngawarung teh mah jadi lancar ngawarungna anu balanja masyaallah eta ngeungkeun ngahutang kabeh henteu sia waktu inget ka bangkrut bae sih henteu lamun tani masyaallah subur tanina ieu berkat salat duha eta nu kos karatu nama geus biasa tapi nu istimewana bakal dibere tarkadzunub embung urang ngalaksanakeun dosa bakal hayang ibadah sebab dibere ngeunaheun duha nomor 1 nomor kedua talabna dia al kubur kaula neangan supaya caang kuburan teh berbagai cara neangan fawajadna ternyata aku kula kafangi fi sholatil lail salat tengah peuting tahajud begitu salat tahajud Allah kula loba-loba jang urang raca bangun 2 rakaat bae 4 besi gering 2 bae 2 daripada engke gering dibawa ka mantri kunaon saya mabok tahajud sakitu 2 bae sholli sunnat tahajud rakaatain lillahi ta'ala Allah syaratna sare heula sanajan sakrajep lamun hayang salat peuting tapi can sare cenah kiai witir 11 rakaat witir geus cenah kiai ibadah mah biasa salat hajat ge geus cenah kieu salat tasbih ngomong doang geus ya keur dongeng doang keur dongeng geus di mana nyaho ngaran teh nyaho rupa salat tasbih nah mun can sare salat mun geus sare tahajud sabaraha rakaat ge tahajud mah sadaekna urang minimal 2 rakaat nah ketika diasupkeun ke jero kubur masyaallah cak batur ieu kubur teh poek ternyata caang nanya Ki Basurudin nanya ka malaikat kok ieu caang amat oh ieu tahajud masyaallah begitu aja pede paeh kan poek
Nyana nanya. Ka malaikat cenah caang. Iraha maneh tahajud. Kula sok tahajud cenah ieu penting teh. Wal penting tahajud. Tahajudnya karena Allah apa karena karung? Ah, kajahoan kan. Aya kerna-kernaan. Lillahi ta'ala. Masya Allah. Lamun urang tahajudna 2 rakaat, taruhlah 10 watt. Lamun 4 rakaat, tadi 5 watt, kuari 10 watt. Lamun kuari gedep rakaat, wah 20 watt. Masya Allah. Lamun urang bisa 10 rakaat 100 watt. Waduh. Caang di jero kubur teh. Kapanggih ku kisah kikil bakli fawajadna fi sholatil lail. Caang kubur teh kapanggih dina salat tahajud. Mantak wayahna ieu ti kuari tahajud 2 rakaat bae. Kukula barang geus dicerita-ceritakeun kieu ya alhamdulillah ngaji pendi tahajud. Barang tahajud sare deui subuh korban jam 7. Ai tahajud lah tahajud, ai subuh koboan. Usolli fardhu subuh koboan. Tah ieu teh beres padi. Aya jelema nu kos kieu nya. Nah ieu Syakikil Balqi jaritakeun fawajadna fi sholatil lail. Ya Allah ya Rabb. Talabna su'ala munkari wa nakir. Kaula neangan pisalametkeun jang pertanyaan malaikat munkar nakir. Tingali ku kaula pagawean. Ternyata fawajadnahu fi qiraatil Qur'an. Kapanggih ku kula horenganan jang ngajawab pertanyaan soal munkar nakir adalah maca Quran. Ya Allah ya Rabb. Lamun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nama tamat Quran teh beurang satamatan penting satamatan. Hese ngomongkeunana tak kos kitu mah. Kabelah dieuna nyana salat 2 rakaat tahajud usolli sunat tahajud di rakaatin. Allahu akbar. Rakaat awal ti Alif Lam Mim datang ka surat Kahfi. Rakaat kedua ti surat Kahfi datang ka Qul a'udzu birabbin nas. Masyaallah karim. Kabelah dieuna sarakaat satamatan 2 rakaat satamatan. Kata si kubangun ngukur nanya kumaha macana. Urang lamun keur sajuz setengah jam benu lambat setengah jam. Berarti lamun hayang tamat sabaraha jam ngaji? Cepet atuh diajak kan angel. Setengah sajuz teh ya 5 nanti gitu ngaranna setengah jam. Kuari 30 juz cepet sabaraha jameun? 15 tahun. Nu bener sih. Hitung coba. Bener. Hese. Kok ieu bisa rakaat saquran 2 rakaat saquran deui. Alamna nu beda. Horeganan alam teh karasa ku urang mah alam kieu alam syariat. Di alam luar syariat mah eueuh ieu. Eueuh beurang, eueuh peuting, eueuh jam. Ngancelok ka alam eta seperti kos kitu. Aya keneh ku ari ge nu seperti kitu teh aya keneh. Oh, kiamat lamun eueuh nu kos kitu. Anu kos kubaca na kiai eta anu lamun hayang ka Mekah, Mekahna dideketkeun teu ngalengka salengka. Mantak jangan manggilir ge teh kudu naik mobil. Atuh jangan nu gilir nu ngora dideketkeun ngalengka ka dinya. Nah, nyaho-nyaho mandi bae geus dinu kolot. Bloon teh jelema nu kos kitu nya. Tah ieu. Oreganan maca Quran, maca Quran eta teh kajahoan ku Kutubul Aulia Syakikil Balqi ngajelaskeun nyana geus nempo ka jelema-jelema ahli Quran. Eta ditanya ku malaikat munkar nakirna babarieun jasa. Allah geus teh hese. Jawab ahli Quran. Jelema talar Quran. Setelah talar Quran, ustad. Geus talar Quran kebelah dieuna jadi calo. Quran teu dibaca jadi calo tanah. Quran teu dibaca 10 tahun nyana nyaloan akhirna Quran poho.
dibejakeun begitu poho ada bebeja ka kula kiai aduh cenah kula ieu talar Quran aju kula nyalo 10 tahun akhirna sugih henteu Quran poho cek cenah ieu ku kula rada dicarekan talar deui awas ya lamun sampekeun ka paeh haju ieu Quran can katalar siksa kula hafizul Quran cilaka ya lamun datang ka paeh henteu kembali deui kudu dicaritakeun hadisna waktu langsung we nyana balik ka mana alar deui Quran dimulayan deui terus encan kaburu katalar maot jelema teh maot bae salat kubur di tukangan imah wasiatna menang meureuneunan satahun tirkah eta tanah teh dek dibagikeun majikan anak nah laporan ka kula ieu daek nu meulina asal kuburanna pindahkeun kumaha ge pindahkeun geus kuburan maka ditu ka wakaf digali masyaallah eta awakna dampal eueuh dagingan engke bitis datang ka tuur aya tuur eueuh dagingan ka dieu enclok-enclokan belah dieu eueuh dagingan belah beuteung aya saeutik belah tukang ka dieu eueuh dagingan tah eta hafizul Quran nu poho disiksa ulah nyaritakeun jelema nu beleger loba jasa ketika digali kuburanna beleger padahal jelema bodoh ikhlas waktu ibadahna geus lain saeutik ka makos kitu mah loba aya jelema kiai beledegan kiaina wah hebat jasa begitu maot bau mayitna ge lamun urang Abu Yadahlan ketika maot guru abah guru urang sararea nuanieun kan mandiat nungguan abah begitu abah datang karak di pandian nu bantak teu wani kunaon seungitna luar biasa Masya Allah seungit aya kiai tilu kiai nu ngundang kula encan di pandian bau encan di pandian geus bau kula nanya ieu pagaweana salianti nyai naon sih orenganan ngeridit-ngeriditkeun atau pan ieu mah nyang ngridit atuh geus ka apa ieu mah geus pokona teu bisa kuku bae teh mah jero teu tanggung jawab geus pokona seperti eta ya Allah ya Rabb lamun guru kula di Garut geus hese caritakeunana seungit we jadi kubur memehna ge kula nyana hayang di pandian memeh maot hayang di wuduan ku kula di isangan di pandian di wuduan terus dibaringkeun bebeja ka kula lamun aya nu salam ulah dijawabnya bener aya nu assalamualaikum kadenge kula di luhur kasur nyana nu ngajawabkeun salam bisa nyaho kitu untuk lila maot lah ngeunaheun ningali seungit sababaraha kiai seungit tapi asa babaraha kiai bau tah nu ngahalal-halalkeun bangsa duit bank riba terserah ndek mangga bae ndek heheg bae cuman seperti eta tah urang garan bakal maot bakal paeh siai bae geus kos kitu komo si ieu geus teu kudu caritakeun jakuarina ge geus ka ambe can maot geus ka ambe atuh kumaha mantak kukula diajak ka mamana ge pamajikanna tilok nanyakeun tilok naon tilok sugan telepon pamajikanna kiai aya salaki nya tilok anyana tilok deui geus dianggap paeh ti heula orang ada lain paeh jelemana paeh etana lah pokoknya mah gitu dicak pamajikan geus manfaat aja tah nomor kahiji nomor kadua mantak maca Quran kade ibu si kade aduh cenah geus kaburu teu bisa ja baheula mah teu belajar naon nu bisa kuari bisana cenah kulhu Quran keneh geus baca kulhu saloba-lobana ulah kurang ti 200.000 jadi atakah eta kulhu jelema anu maca kulhu sampikeun ka 200.000 haram awakna ka neraka deuk kumaha coba cak Kangjeng Nabi eta maca ti kuari kulhu huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad den make batu hiji qul huwallahu 200.000 200 batu bisa pakai ngabangun imah eta tah hiji nomor ka hiji guys nomor kedua nomor katilu hiji tadi ka naon kitu ngaranna nomor ka hiji neangan naon tadi nomor ka hiji
salat duha neangan tarka dzunub. Nomor kedua dia al-kubur. Nomor katilu soal munkar nakir maca Quran. Nomor keempat talabna ubur sirat. Kaulan neangan supaya lancar di jembatan Siratal Mustaqim. Neangan pagawean kaditu ternyata fawajadna fisaum wasodaqoh kapanggih di puasa jeung sodaqoh. Ya Allah ya Rabbi, jelema anu sok puasa di luar Ramadan Senin Kemis komo terus-terusan puasa tapi lillahi ta'ala ulah hayang nanaon aya nu sok puasa tuh 40 poe puasa mana golok pantas puasa saya juga golok. Tah itu lain puasa nu kos kitu puasa karena Allah. Aya santri 7 puting puasa bae. Beh bukan lagi cabai rawit. Beh pohara jasa siek tuh puasa naon sih hebat amat. Pasang-pasang sarwiti aing goblok ceuk. Sarwiti ditanya nyiduhan ka aing. Ayo poterkeun ku aing sia tasbih. Ya Allah, atuh lain puasa kos kitu lain. Ya sarwiti mah teh kudu puasaan ku ari mah bawakeun mobil beat motor. Lah sia kosok jasa bisa maca beat segala naon beat. Masya Allah. Tapi kadang-kadang aya sih awewe teh dibawakeun mobil ge embung bae. Tapi begitu diputarkeun Izqala Yusuf, bey, Masya Allah. Mana Kang Pendi? Emang enak. Ya aduh, abdi rindu. Jajan teh. Mana Kang Pendi mana? Jajan. Jangan keluar pede teh. Horenganan make bata jeger bae. Sia ngaganggu aing bae. Ya Allah ya Rabbi. Nah iya ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim kabeh urang bakal ngajembat. Justru ngajembat teh orang ayeuna urang kuari keur aya dina jembatan Siratal Mustaqim kuari ngajembatna anu kuari sering sedekah nu kuari sering puasa eta ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim. Nah Masya Allah aya anu sakilat kos kilat datang ke surga. Aya anu kos manuk plek langsung datang. Aya anu kos kuda sak datang ke surga. Aya anu lumpat plek. Aya anu lempang aya anu ngesot tapi tetep bae datang. Aya anu kakara ke salengka dua leka gejebur. Iya. Jalan ke kejebur, bagus dari awal. Aduh, keadaan ada kumantu. Sodako. Masya Allah, can nyorang kulang ngadenge di pondok anu ngaluarkeun zakat. Di saya, ya pengen jajan orang. Malah mah zakat batur di cokotan. Jelema ngahadiahkeun kipas di masjid. Masya Allah, mawat tiis di jero kubur kan ditanya. Begitu ditanya maca Quran osok ieu tiis daun ieu tiis teh maneh baheula ngajariahkeun kipas di masjid. Masya Allah hanjakal teu AC cekna teh. Aduh ya kieu mah da ieu kipas-kipas anu kuari dinikmati di masjid tah kuari maneh nu tiisna. Masya Allah alhamdulillah cek tiis kan sedekah ieu dak jelema ya Allah ya Rabb Mang Haji kula ieu can dahar ti kamari. Ya tah bere tah. Aduh dulur kula ge ieu teh sararusa tah dibere. Tuh batur anu keur sempit hatena kemudian dibere jembar hatena ngenyebrang di jembatan Siratal Mustaqim na babari. Datang Haji Pendi. Haji kula ti kamari can dahar. Salah saha? Ye, tu lain dahar sia. Teu kuat coba. Lain dibere di aya deui ka dieu aing dinasehatan ku aing ye. Ye, aing jelema hirup mah. Ya sing hadis ya. Datang ka sia teu dahar berarti kan kudu usaha. Jelema kan keur lapar dibere nasehat. Lapar mah bere sangu lain nasehat. Nyana geus kieu bae tukang nyekelan batu mana ya ku aing. Aya sia ku aing sia diwewelkeun sia ku aing. Masya Allah. Jelema butuh dahar, bere dahar nasehatna. Jelema butuh ilmu, bere ilmu nasehatna. Jelema hayang kawin, bere awewe nasehatna.
Nah iya aya jahe kemudian hayang kawin bere lalaki eta ngaranna nasehat siap siap atuh saha nu hayang awe ke model nyana pamajikan geus ngusir tah ieu nasehat teh lain ceramah nu asli mah kumaha kebutuhan masyaallah karim nah ieu uburi sirat kapanggih ku kisah kikil barqi ternyata 2 hiji puasa nomor kedua sedekah sebab eta adalah sarana pamereti Allah jang nyalametkeun urang ketika urang jadi jelema sugih kiai mah meureun zikir penting teh kiai mah maca Quran santri mah meureunanan sholawatan aing mah sakieu ayana lah aing mah endeup ngagunakeun sarana nu aya ti Gusti Allah dititipan harta nah petakeun ku urang parkir miskin mana yatim piatu masjid mana nu can anggeus tetangga mana anu butuh ya Allah pondok pesantren mana tuh pan ieu mah aya masjid ge anu datang maji ieu keramik dan can bejakeun ka masyarakat sok geura saha anu siap karo kemang Haji Panderi tuh panjeun mah atuh masyarakat geus beres kabeh aya kene kurang maji aya kurang mangsa 10 meter kan coba nu sejen heula beres leuwih duitna leuwih ieu mah Haji kadegeun duitna basa tokoh masyarakat kos gitu nah lamun tadi jelema mere kipas ai prak di pondok papan kipas leungit barang diteliti barang diteliti si eta nu nyokotna ya Allah laporan ka kula kiai kumaha cenah naon batur makan jariah kipas ieu mah ku Haji Pendi can dicokot atuh teu aneh boro-boro kipas kotak masjid ge pan laleung geus tailah si hade ya si hade nomor kaopat baca Quran jang soal munkar nakir jelas tamati kisah kikil balki nomor kaopat ka tilu nomor kaopatna ieu sedekah jeung puasa urang teu kuat sedekahna tiis bakalna di jero kubur teh urang loba sedekah teh ya Allah ya Rabbi di jero kubur ngeunaheun tiis nanya orang ka malaikat aya titisan ieu kipas aya tiis nu ieu tiis sa ieu ngabungahkeun fakir miskin masyaallah ieu nu pohara jasa tiisna tatangga ieu pohara jasa aya tiis pohara amat kahandap-handap tiis ieu keramik masjid ya Allah ya Rabb ngeunaheun jasa sedekah kelancar di jembatan Shiratal Mustaqim kalima tolabna zilal arsy abdi neangan iiuh aras ke di akhirat urang kepan dikumpulkeun di mahsyar kiamat baas udang ti kubur berangkat kabeh ka mahsyar panon pengan sadeupa sakieu deuk kumaha sakieu langit kaopat panas pahar engke mangan sakieu satangtung panas aya nu kesang teh liput aya nu kesang datang ka mata nu kesang datang ka irung nu kesang datang ka sungut nu kesang datang tergantung kumaha amal-amal masing-masing panas tah engke aya anu seuseurean we batur mah kapanasan nya mah kieu malah meneangan rokok di Samsu aya rokok we ceuk sia nayakeun rokok di akhirat pabrik geus areueuh emang aya naon tenang batur kapanasan ku ieu teh cak sapanas kan teh ceuk tenang ya Allah ya Rabbi ku geunaheun horeng kapanggih ka iuhan zilul arsy teh ku kisah kikil balghi kapanggih ku anjeunna talabna zillal arsy abdi neangan iiuh aras jang ngiuhan jaga di mahsyar ternyata fawajadna kukula kapanggih iiuh tersebut horenganan tina zuhud tina ulah pati resep kana dunia tayu mah hese jasa ieu mah boro-boro pangkat dolein kiai-kiai ge resep dasa kana dunia ih waharat nah ieu terakhir
supaya direnungkan ku urang ulah pati resep teuing boga mah pamere Allah hese ditahan aja yang ditolak tetapi ta'alluqna hate terhadap dunia ieu nu kudu diarahan nu mantak jadi kiai tapi ieu ngaleungit-ngaleungitkeun resepna nu hese ge masyaallah mantak kula geus sababaraha kali ngomong ge kula geus teu dibere teu resep ye ngaji kieu teh dibere teh lillahi taala nu sababaraha urang ulah